mah teu pernah ibadah ka Gusti Allah. Gaweana ngagalian kuburan nyokotan boeh bae. Dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual, jangan napakahan anak pamajikan. Geus puguh judi mah, geus puguh manehanana. Wah, raradutan. Tapi iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat. Anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan. Emak mana emak? Eta tungtung digigir. Oh. Aya naon tuh bah? Abah geus lain deui rarasaan. Asana abah paeh. Paeh mah paeh bae jajalin abah bae nu paeh mah lain kitu. Mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing. Teu baja tetangga abah loba nu geus paeh. Babaturan abah nu geus bae atuh dan kuari giliran abah. Sia mah kitu. Hajar naon tuh bah? Abah kieu ge kapan sieun jasa ka Gusti Allah. Sinaon tuh bah? Pan abah sok kade ge wejangan ti kiai. Naon bah? Di akhirat teh pan Gusti Allah boga sorga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah dikanerakakeun. Juk. Pan abah mah hirup kayahoan Gusti pan jore jasa abah mah. Ih, sakanya aku lagi bener patuh pan siapa? Mabok aya di abah. Zina aya di abah, judi aya di abah. Haju abah mah napakah teh gagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia. Burung kula ieu tina boeh paingan. Kula kadang-kadang jadi pocong. Aja kumaha abah? Abah mah wasiat bae mun abah bae. Abah mah belum bae. Ih bah, ulah tuh pan urang mah Islam ngajian. Belum wasiat sia ulah teh. Belum. Geus belum kumpulkeun areng-areng abah. Lebu-lebu abah, andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu. Haju di saat angin gede, aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut. Ulah satempat kena acak-acakan lebu abah. Emang kunaon gitu bah? Pokona abah sieun jasa disiksa. Abah hengkepan hese aya lebu mah. Cak anakna bener oge nya. Siap-siap. Laksanakeun wasiat abah. Siap bah. Tak abah tenang, abah geus lah cukup, abah geus moal disiksa. Eueuh bae geus bos. Geus kayakinan abah geus kos kitu geus. Hal geus bah. Ai geura paeh bae. Je. Bener sampai dua bae paeh Bapak. Aya musyawarah anak-anakna jeung pamajikanana yang di jeung mah. Cak mana teh abah sia mah pan wasiat yang dibeuleum. Mak. Ngajupan hayang diajur-ajur lebuna aju dipiceun diaur-aur kedah katebak angin di mana bae. Bener mak. Orang laksanakeun bela wasiat abah sia hayu geus eueuh salah dibeuleum. Geus dibeuleum ngerecek jadi lebu. Aya tulang taleng sautak saeutik ditutuan keuna jadi lebu kabeh. Dibungkus, terus dibungkus nungguan angin. Aya angin gede dibawa ke gunung diaur-aur. Bawa di ka laut diaur-aur, dibawa di ka tempat. Wah, sababaraha tempat kena acak-acakan. Beres. Baralik kabeh. Akhirna Gusti Allah dek ngabuktikeun kemaha kawasaan Allah. Hei bumi, nun Gusti. Seluruh tanah anu kaentepan ku lebu ki pula anu diaur-aur
segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta mangga Gusti taneuh kabeh ngahijikeun lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan blak jadi deui tanya ku Gusti Allah pulan aidek daja kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeulem sagesta dibeulem kemudian jadi lebu sagesta aya tulang talenge kudu ditutuan kena jadi lebu haju kudu diaur-aur di angin anu gede di luhur gunung di laut jeung di mamanan naon coba maksud sia Gusti abdi teh ku sieun-sieun kasiksa Gusti pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeulem keyakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeulem mah jadi lebu teh geus eueuh abdi jadi abdi deuk disiksa da hese jadi sia nu matak dibeulem ya haju diaur-aur ku sebab sieun ka aing sieun Gusti sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi tapi abdi iman ka Gusti abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Rasul nu nyaritakeun bahwa aya sorga jeung neraka sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun di kana nerakakeun maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya diaur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasagakeun bae geus ku aing Gusti nun jasa tuh abdi ieu di ka sorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing tuh jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah nu mantak jelema lamun nonton main bola bae eta mah teu sieun ka Allah beulem tah mah kecuali nyana cara tadi minta dibeulem diaur-aur geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae maling bae korupsi bae zina bae los engke wasiat bae ka pamajikan aing mah pangmeuleukeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari awe aing di akhirat teh disiksa bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia dibeulem di akhirat dikerebekeun di neraka tungtungna disiksa dunia akhirat maksudna mah yakinna boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah ieu mah carita gampangeun Allah mah dikumpulkeun lebu-lebu nu geus di mamana ge dihijikeun dijadikeun urang deh Masya Allah atuh tadi dage urang cai mani tadi dagan urang cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan nya embung sanu daek nyuruput cai mani gila nu aya tapi kan dibentukan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara aja saya teh jelema masyaallah. Di samping nu bararagus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gawena eta cai mani anu di kantor eta cai mani eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cai pedut anu kuari jadi dandim cai mani eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambean ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang jadi lalaki jadi awewe Masya Allah aya nu geulis aya nu jore aya nu kasep aya nu jore cai mani kan kabeh ge
engke bakal dikembalikan ku Gusti Allah sianang jin aing tidak cai mani ku aing dijadikeun manusia inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara rusyubuna terus dan selanjutnya tina nutfatin amsyaj cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned kan hari urang cai mani urang masyaallah tak kudu inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah urang tuturkeun aturan Allah atuh ulah sok sambarangan bakal balik ka Allah aslina urang mah lain nu dikadeuleu ieu lain aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh awak urang mah ieu mah taneuh menang nyieut tina turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh ti taneuh ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae presiden kubur bae Pak KPRT mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh tina taneuh balik kana taneuh ai anu roh ai aslina manusia roh aslina mah urang awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur macam-macam kuburana aya anu dina beteng buaya beteng maung beteng gajah macam-macam aya anu di Padang blek dibalikeun ribuan manusia ku ari teu puguh kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh teu nyaho eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jin Allah roh ketika orang maut cirina ketika orang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna janazah ngaranna bangke ngaranna dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun janazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat nyana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hilum poka salat roh aslina jelema ketika jana pae dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering roh teh gering awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu mah tuh ayo urusan bae awak ayo urusan ku sia awak unggal peti hudang ka HS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan
emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiran wa batinan nya nama eta cak di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah keur roh bae urusanana ieu awak tinggalkeun ieu mah teu Pak teu ieu mah nya ngariung bae opatan ngeunaheun cenah urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF dibak asana balik moal bisa hudang nya